Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di palih juru teu acan ngawaler. Mudah-mudahan anu teu ngalawaler sing kawin deui salakina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi qala fil Qur'anil azim. Ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, at-tajirus suduq al-amin ma'an nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i. Wa qala aidan, amalur rajul biyadihi wa kullu bai'in mabrurin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim. Dipika hormat pengatur waktu, penata acara anu parantos ngatur keberlangsungan acara tikawit dugi ka akhir. Mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun, amin. Nu dipika hormat para alim ulama wal juama, khususna pangersa Pak Haji Lili sebagai sponsor, pelopor, penggerak, pemersatu urang sebagai masyarakatna. Mudah-mudahan doakeun ku urang panjang yuswa berkah milik rizkina, amin. Ketua DKM Masjid, seluruh sivitas akademika, para penyumbang, para pemikir anu punya kontribusi besar khususna kanggo acara dina wengian ayeuna, yakin dicatat di hadapan Allah, famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Allah ningali sekecil apapun kebaikan nuku urang di tanah. Acara besar PHBI, peringatan Hari Besar Islam, peringatan Maulid Nabi, ia adalah tidak dibangun dengan satu kontribusi hanya milik seseorang, bukan jasa dari perorangan, tapi jasa kolektif, semuanya punya peran besar. Ada yang memberikan sumbangan, sumbangsih secara maliyah, harta benda yang diberikan itu menjadikan nilai sodakoh terbesar. Ada yang memberikan sumbangsih pemikiran, mangkana lahu malun falyatasaddaq bimalihi. Orang yang punya harta sedekah dengan hartanya, maka harta bisa mengantarkan menjadi jalan gerbang keridhaan Allah. Wa man kana lahu fikrun falyatasaddaq bi fikrihi. Orang yang punya pemikiran, ide, gagasan yang cemerlang, tanpa ada ide gagasan maka acara besar tidak akan pernah terlaksana. Maka dicatat di hadapan Allah, ide dan gagasannya adalah satu amal yang mengantarkan kepada gerbang keridhaan Allah. Wa man kana lahu quwwatun falyatasaddaq bi quwwatihi. Barang siapa punya kekuatan, maka dia sodakoh dengan kekuatannya. Si kira-kira masang panggung lamun kuno letoy nangtung moal.
Kuno leungeunna kekermieun nangtung moal. Kuno kuat ieu teh. Matak bisa nangtung. Masak nu disuguhkeun ka ibu ka bapa lamun kuno tunduh asak moal. Mun kuno teu bisaeun masak asak moal. Artinya semua masyarakat yang kumpul punya kontribusi besar. Tidak bisa diklaim satu pihak. Bahkan hadir di dalam acara ini adalah punya kontribusi besar. Semegah apapun tenda dipasang. Sehebat dan sekuat apapun panggung dipasang. Makanan telah disediakan. Upami ibu jeung bapak teu hadir, tulus moal acara, tulus moal rek usaha berkat dibehakeun ananya. Ieu urang harus menyadari bahwa kebersamaan itu adalah segala-galanya. Maka carilah sejuta persamaan, hilangkan perselisihan. Jangan mencari perselisihan, justru kita mengabaikan persamaan. Kenapa? Ketika kita mengkorek-korek tentang kejelekan perselisihan, pasti tidak ada manusia yang sempurna. Leres mulai nu sampurna. Nu sampurna di alam dunia mangan dua, hiji makhluk Allah nu disebat Kangjeng Rasul, makhluk sampurna. Nomor kedua iwati rokok sampurna arti. Tepang sampurna di alam dunia. Mudah-mudahan harapan terbesar kumpul pada malam hari ini, tepatnya malam Jumat Sayyidul Ayyam, jantan wasilah kita akan berkumpul dan bereuni di hadapan Allah di bawah naungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Aluk-aluk papalaku tisim abdi panginten sadaya kahilapan kaalfaan sareng acara yang tidak berkenan kekurangan abdi hapunten. Salam silaturahim abdi ti Bayasari ti Miftahul Huda 2. Mudah-mudahan tiasa ditampi silaturahimna janten pengikat persaudaraan orang, bahwa yakin orang pada malam hari ini dipersatukan dengan akidah. Insya dalamun dipersatukan ku materi gampang bubar. Ibu bapak gaduh HP ente? Teu gaduh ente? Ke hese nyontoanan atuh teu gaduh mah nya. Gaduh TV henteu? Henteu, gaduh bumi. Ibu dina HP di aya WhatsApp, aya grup WhatsApp. Lamun kepentingan materi bisnis, maka dibikin grup. Beres bisnisna, beres batikna, grupna jalan teu? Teu geus. Sakalian. Karena dipersatukan dengan materi. Kalau dipersatukannya dengan akidah, dipersatukan dengan iman, bukan hanya dipersatukan dengan harta benda, maka orang rela jauh-jauh dari pelosok sana, dari ujung sana, dia berkumpul, hempak merbayaksa, bahkan sampai menunggu pada acara malam hari ini acaranya selesai, rela ngorbankeun sagalana. Kira-kira lamun ibu lempang ka hiji tempat tengah peuting baseuh hujan, kira-kira teu menguntungkan, moal menang amplop, moal menang duit, datang moal. Ibu dipanggil ke kepala desa, kumpul ke desa kabeh. Dibagi amplop moal. Menang bantuan moal. Kacepretan moal. Si kira-kira datang moal penting-penting kieu. Moal. Kenapa? Dipersatukan dengan materi. Tapi kenapa orang tergerak hatinya
tergerak kakinya, mereka mengeluarkan motor dari rumahnya, bahkan beli bensin, mengeluarkan uang, meninggalkan sinetron, bahkan berita si Lesti geus lewat arti. Lewatnya. Apa loh ya, karena gosip mah. Mereka punya keinginan yang sama. Apa? Harapan terbesar kita membicarakan tentang bagaimana kemuliaan Rasulullah dan harapan akhirnya kita ingin bersama-sama dengan dia. Minimal atuh orang di dunia mah tiasa berangkat ke tanah suci. Mun teu tiasa gegentosna teh salat Jumat. Tah salat Jumat teh gaganti nu teu bisa ka tanah suci. Osok salat Jumat osok. Tara cenah awewe mah. Atuh kumaha carana hayang ngagantianana? Hayang ngagantian gaganti nu teu bisa ka tanah suci bari Jumatan tara, maka suguhan nu balik Jumatan. Osok tara. Juga teu pati yakin? Tara aja. Katana suci henteu, Jumatan henteu, salaki balik ti masjid ge teu dinaon? Teu disuguhan. Oh, teu aya deui pilihanna nu leuwih gampang. Kumpul ngariung membicarakan tentang kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi tak ieu teh 16 amal anu geus kaliwat. Ngan kira-kira ari ngobrolkeun kemuliaan Rasul cicingna di juru bari jadi sirem di sisi bari peureum di aku moal ku Rasulna. Tuh kapan yakin? Ari urang mengaku sebagai umat Rasul pede nganu jadi masalahna Rasulna ngaku atawa hanteu. Aya presiden ngaliwat ka dieu make mobil alus pisan ceuk urang teh tuh eta teh uwa urang. Uwa entur, uwa batur, aya jelema make motor alus pisan tuh eta teh mamang abdi. Masalah ngaku itu mamang abdi mah gampang, ngan ituna ngaku moal urang alona arti. Eta nu jadi masalahna. Ngaku urang sebagai umat Rasul mah mudah, tapi perilaku urang mampu teu dianterkeun ku amal jeung perilaku sehingga Rasulullah ngaku urang sebagai umatna. Tapi harapan sanajan jauh tina kepastian, jauh tina keharusan, jauh tina kakuduan urang sebagai umatna, tapi tetap berharap mudah-mudahan Rasul nyebat jenengan abdi sadaya. Amin. Amin ya robbal. Berituna atuh mudah-mudahan tiasa berkunjung ke tanah suci. Amin. Hoyong ka Mekah. Leres. Osok ngadua. Kumaha ngaduana? Ka Mekah garde. Lain gitu. Ngadua. Bade dituntut doana bade. Bismillahirrahmanirrahim. Jika tepati yakin nih wah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ingkana sawahan parean jualan tah eta pake ongkosna tereh nepi eta mah insya Allah. Bener kan? Insya Allah tereh dugi eta. Sing sering orang ngadu minimal maca sholawat nu paling pendek Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu nu paling pendek. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah kaif nusolli ilaik, bagaimana caranya kami bersolawat kepadamu? Allah menegaskan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang beriman, bacalah solawat, bacalah salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah pun bersolawat kepada Nabi, para malaikat bersolawat kepada Nabi,
maka umatnya diperintah baca sholawat kepada Nabi. Sehingga para sahabat pada waktu itu belum tahu bagaimana cara bersolawat kepada Nabi. Mereka bertanya, kaif nusolli ilaik ya Rasulullah. Bagaimana caranya kami bersolawat kepadamu wahai Rasul. Rasul menjawab, kul Allahumma sholli ala Muhammad. Katakan dengan kalimat Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya para ulama ikhtilaf, mun maca solawat ulah make sayyidina. Sabab Rasul ge dina hadisna menjawab kul Allahumma sholli ala Muhammad. Teu make sayyidina. Cek saurang make sayyidina. Sabab leuwih afdol make sayyidina. Mun ku urang dibaca konteks hadisna, Rasulullah itu statusnya ditanya. Kan Rasul ditaros kepada sahabat. Kaif nusolli ilaik. Bagaimana aku membaca solawat kepadamu wahai Rasul. Rasul itu ditaros. Atau satu kan? Rasulullah itu ditaros. Kalau upami Rasulullah ditaros, berarti Rasulullah kedah ngawaler. Justru waleran Rasul menunjukkan kerendahan hati Rasul. Kerendahan hati Rasul. Pak Haji naros ka abdi. MC Akang naros ka abdi. Saha nami. Abdi moal make embel-embel. Cukup ngajawab teh. Iqbal. Panjangna Iqbal. Itu panjangna arti. Cukup, kenapa? Karena menunjukkan ketawaduan, menunjukkan kerendahan hati, menunjukkan kelemahan diri, maka Rasulullah hanya menjawab Allahumma sholli ala Muhammad. Mun ditaros akang sahaja dengan abdi kulantaran kahajina tos 4 kali, maka nami abdi mah Kiai Haji Samsudin nanti. Mun teu disebut 4 kali hajina, maka abdi mah dipanggil moal ngalieuq arti. Aya nu kitu di dieu. Itu menunjukkan kesombongannya. Rasulullah ditaruh, tetapi sebaik-baik orang yang menyebut dan memanggilnya, mereka memanggil dengan panggilan terbaik bagi orang yang dipanggilnya. Hari ini akan disampaikan ceramah keagamaan oleh Bapak Dr. Randas Kiai Haji, walaupun dia tidak mengatakan dia sebagai haji, dia sebagai kiai, dia sebagai ustadz, itulah kesopanan memanggil. Kenapa? Rasulullah di hadis yang lain dia mengatakan ana sayyidu waladi Adam. Aku adalah tuannya bagi seluruh anak Adam. Makanya patut dan wajar kalau kita sebagai umatnya mengatakan dan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ulah gara-gara teu make sayyidina nepi ka teu maca sholawat. Gara-gara kunut jeung teu kunut nepi ka parasea. Nu bunga saha pamuda nu kaberangan subuh berarti. Eta nu baru ngaheuna mah. Kenapa? Rasulullah mengajarkan sedemikian rupa dan harapan terbesar bagi kita adalah Rasulullah yang selalu disebut namanya, dia menyebut nama kita di hari akhir, di hari pembalasan, di hari kiamat. Rasulullah nyebat, ta'al wahai Zaid, ta'al wahai anu, ta'al wahai anu, udkhuluha bisalamin aminin. Sebab pembuka syafaatul udmah tidak ada nabi yang diizinkan oleh Allah kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau berbicara tentang kehebatan Nabi, orang menyebutnya maulid Nabi. Orang menyebutnya maulud Nabi. Boleh. Ulah ting pasea. Geus teu usum. 2002 parasea keneh nu kitu. Maulid Nabi boleh. Maulud Nabi boleh.
mun kanu maot jelema nu hirup opat kewajiban. Hiji wajib nomor kahiji di mandian. Ulah nepi kanu maot mandi sorangan ka WC. Nomor kedua dikapani dibungkus. Nomor katilu disolatan. Meme disolatan geus aya nu ngadebat, lain disolatan disolatkeun. Da disolatan mah ditincakan cenah. Mun disolatkeun diungklek-ungklekkeun. Nepi kaduanana nu disolatan jeung nu disolatkeun teu anggeus ngabahas kosakata solatan jeung solatkeun. Mayit bingung indit sorangan ka makam harti. Nomor kaopat dikuburkeun. Mau membaca sholawat kepada Nabi pada malam yaitu maulid Nabi. Maulud Nabi itu kosakata yang sama, membedakannya itu adalah ilmu tasrif. Mauludun, maulud itu adalah orangnya yang dilahirkan. Mauludun kata asalnya dasarnya sama-sama walada. Maulidun itu adalah isim zaman atau isim makan. Ketika berbicara maulidun berarti berbicara kapan Nabi dilahirkan. Maulidun di mana tempat Nabi dilahirkan, itu maulidun. Kalau mauludun berbicara tentang pribadi Rasul, bahkan nepi ka Sunda mah lain maulud, lain maulid, muludan. Di mana eta muludan? Bahkan ditambahan deui lain muludan, kokoro manggih mulud. Jadi geus beuki berubah kadeuna teh. Kalau maulid berarti isim zaman, kapan Nabi dilahirkan? Para ulama menyebutkan Nabi Muhammad dilahirkan teh nyaeta pada Amul Fil, tahun gajah. Kenapa disebut Amul Fil? Karena belum ada tahun. Penetapan tahun Hijriah adalah setelah Rasulullah wafat, para sahabat berembuk, maka mereka menetapkan Hijriah itu terhitung daripada hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Itu baru ditetapkan tahun pertama Hijriah yang terhitung sampai sekarang 1444 Hijriah. Berarti Rasulullah lahir acan ayat tahun. Kenapa dikatakan Amul Fil? Am itu tahun, fil itu adalah gajah. Karena ada sesuatu kejadian yang sangat dahsyat luar biasa. Naon kejadianana aya Raja Abraha di daerah Yaman, terang Yaman henteu. Beditun Panawangan, pokoknya kabeh itu Yaman. Panawangan, Cikijing, Majalengka, terus ke Jakarta, ke Arab kan itu Yaman. Dia merasa tersaingi dengan kehebatan Makkah. Dia berpikir, kenapa orang-orang pada mau datang ke Mekah? Maka Raja Abraham mengumpulkan pasukannya. Pasukannya berkata bahwa karena di Mekah ada satu tempat yang istimewa, mana? Ka'bah. Ka'bah pada waktu itu tumpukan-tumpukan batu. Lain Ka'bah ayeuna dilapisi ku emas lanes. Maka Abraha berpikir, kalau negara kita Yaman dikunjungi turis-turis luar negeri, maka yakin negara kita akan menjadi negara kaya raya seperti Mekah. Mereka berpikir bahwa daya tariknya itu adalah Ka'bah, berarti harus membuat tempat ibadah yang jauh lebih hebat ketimbang Ka'bah. Itu Abraha pertamanya. Makanya Saudi ada istilah 2030. Kalau ke Saudi itu ada 2030. Kenapa? 2030 adalah merupakan tanggal tahun kebangkitan Saudi Arabia. Mereka menargetkan 2030 harus menghadirkan turis yang datang kepada Arab Saudi, khususnya ke Mekah, jamaah umroh dan jamaah haji per tahunnya ditargetkan 30 juta. Jadi mereka mengundang 30 juta, maka sekarang lebih dipermudah segala sesuatunya. Nah, Abraha itu adalah tertarik, dia sirik. Kita akan bikin kuil tempat ibadah yang jauh lebih megah ketimbang Ka'bah yang hanya tumpukan-tumpukan batu.
ngumpulkan para pengawalna, ngumpulkan para pekerja, ngumpulkan kontraktor, setiap orang-orang yang ahli dikumpulkan ku Raja Abraha, nyieun kuil tempat ibadah dilapisi dengan emas perak jauh jutaan kali lipat keindahannya daripada tumpukan-tumpukan batu Ka'bah. Tapi ternyata setelah kuil itu jadi, disaembarakeun ka mana-mana, diumumkeun ka mana-mana. Mun ayeuna mah lewat televisi, da baheula macan aya. Mun ayeuna mah lewat Facebook, osok ibu Facebookan. Pacebokan osok. Lain pacebokan di WC arti. Eta mah cebok gitu mah. Osok Facebookan osok. Tara kumaha atuh dapang bager-bagerna di alam dunia mah diwati Facebooknya punya. Sok geura abdi naros, ibu osok ditaros ku salaki. Ibu geuning jiga nu leuseuh boa teu boga duit, osok. Osok ditaros tara. Ibu geuning tembung hudang isuk-isuk boa duit nu kamari 10 juta geus beak deui, osok tara. Tara dibere duit 10 juta na atau tara ditarosna? Oh duanana cenah. Ibu geuning jiga murungkut kitu apakah muriang? Ibu osok ditaros muriang ku salaki. Atuh gawe naon salakinya? Ibu geuninganan teu daekeun berangkat ka dapur, aya kapusing naon sok bebeja ka AA. Osok ditaros. Tara keneh we. Ibu masing-masing we berenang jeung salaki teh nya. Jadi rumah tangga geus 35 tahun mah siga tanjan jeung tanjan patonggong-tonggong harteu. Bari huluan leus. Coba ka mana lumpatna awewe nu boga masalah kana Facebook. Pedah naon? Facebook mah pangbageurna sa-alam dunia, pas dibuka ge langsung nanya, "Apa yang Anda pikirkan?" Leres. Bahasa Sunda naon? Nuju ngemutah naon. Matak boga kapusing muka Facebook ditanya ku Facebook, "Nuju ngemutah naon?" Hutang bread kana Facebook. Pasea jeung tatangga asupkeun kana Facebook. Nagih hutang asupkeun kana Facebook. Pasea jeung salaki asupkeun kana Facebook. Matak sadesa teh apaleun. Apaleun sadesa teh. Sabab pangbager-bagerna sa-alam dunya naon? Pas dibuka langsung nanya, "Apa yang Anda pikir?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kembali kepada cerita Abraha, Abraha bikin kuil besar, disaembar eueuh nu datang. Diiklankeun dina Facebook zaman baheula eueuh, dina YouTube eueuh, dina Twitter eueuh, dina internet eueuh, da baheula macan aya. Baheula mah ku japati disaembarakeun mulut ke mulut, delan, naon delan teh gede di jalan. Tapi Ka'bah ku Allah sudah dinas di dalam Al-Quran, bahkan diperintahkan kepada Nabi Muhammad, wa azing fin nasi bil haji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amik, bahwa bejakeun gero sakabeh jelema supaya datang ke Baitullah, sehingga datang ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nepi ka merangkak jelema hayang datang ke Baitullah. Allah nu ngagerona. Wa azing fin nasi bil haji ya'tuka, gero sakabeh jelema, engke jelema bakal datang ka anjeun. Itu indahna Al-Qur'an lamun ditafsirkeun. Gero sakabeh jelema datang ka Baitullah, engke jelema bakal datang ka anjeun. Mun apal nu digero teh datang ka Baitullah, ai Baitullah teh di mana? Di Mekah. Ngan jelema bakal datang ka Kangjeng Nabi Muhammad. Ari Nabi Muhammad di mana? Di Madinah. Maka jadi satu include, satu kesatuan. Mun jelema datang ka Mekah pasti ka Madinah. Itu sudah dienas oleh Allah. Naon sababna? Mun ka Mekah teu ka Madinah, sarua jeung ngadahar sangu teu make deungeuna. Sarua jeung miceun teu ombeh. Sarua jeung masak teu make uyah. Jadi mun datang ka Mekah ya pasti ka Madinah. Kenapa? Sebab ayatnya seperti itu. Wa azing fin nasi bil haji ya'tuka, gero jelema munggah haji. Ari munggah haji di Mekah di Madinah. Di Mekah di Madinah. Di Mekah ka Madinah teh 500 kilo Jakarta Surabaya, tapi jelema mun geus ka Mekah pasti ka Madinah. Kenapa?
sebab konteks ayatnya seperti itu sehingga jelema moal ngarasa sampurna mun datang ke Mekah wungkul teu kamadi di Mekah aya kemuliaan Ka'bah, di Madinah aya kemuliaan makom Rasulullah sallallahu alaihi dibangun hebat ku Abraha. Wah nu datang dikumpulkeun deui. Pedah naon sakieu biaya triliunan mun ayeuna dikaluarkeun tapi ternyata eueuh jalma nu datang ka Yaman. Celengkeung teh ponggawana ngajawab, wahai raja, Ka'bah dibangun dengan kesucian Tuhannya, sedangkan kuil yang ada di Yaman dibangun dengan kesombongan rajanya. Wah, marah Abraha harita keneh. Abraha ngambek. Napika ngambek na Abraha langsung memberikan ultimatum, memberikan perintah apa? Kumpulkan semua pasukan-pasukan gajah. Hari ini kita kumpulkan, besok kita serang ke Mekah dan kita hancurkan Ka'bah. Beritanya sampai kepada kakeknya Nabi Muhammad, Abdul Muthalib. Singkat cerita, Abdul Muthalib kunjungan ke Yaman. Ternyata kedua-duanya negosiasi tapi tidak terjadi kesepakatan. Pada akhirnya mau tidak mau Abraha ingin menyerang Ka'bah yang ada di Mekah. Ketika datang ke Mekah, Abdul Muthalib mengumpulkan orang-orang Mekah. Cek Abdul Muthalib, wahai orang-orang Mekah, besok Abraha bakal datang ke dieu. Kumaha kira-kira urang bakal merangan atau ngalawan ke Abraha, atau kumaha sikap urang? Mayoritas orang-orang Mekah mengatakan saya tidak ingin mati sia-sia karena tujuan Abraha akan menghancurkan Ka'bah, maka kita semua masuk di dalam rumah, tidak boleh ada yang keluar, biarkan Abraha menghancurkan Ka'bah. Artinya tidak ada perlawanan. Teu aya perlawanan ti orang-orang Mekah pikeun ngajaga Ka'bah. Maka Abdul Muthalib lalu dia bermujasmedi memohon kepada Allah, ya Allah, bahwa Ka'bah adalah milikmu, Baitullah adalah milikmu, engkau adalah penjaganya, engkau adalah pemiliknya, aku serahkan semuanya kepadamu, hai Allah. Kenapa? Sebab Abdul Muthalib merupakan ahlul kutub, titisan daripada ahli kitab, yaitu di zaman Nabi Isa alaihi salam. Abdul Muthalib masuk rumah, orang-orang Mekah pun masuk rumah, ketakutan ku Abraha. Dan ternyata Abraha sampai di perbatasan Mekah pada waktu itu dengan pasukan 13 ekor gajah yang besar. Diiringi dengan kuda-kuda yang tangguh, dengan pasukan bahkan ribuan pasukan menyerang ke Ka'bah. Allah dengan hebatnya menyuruh burung-burung ababil tarmihim bihijaratim min sijil faja'alahum ka'asfim, ditenggor ku burung-burung ababil, hancur luluh lanta kabeh pasukan Abraha. Dina waktu eta Nabi Muhammad lahir di bumina, dilahirkan oleh seorang ibu yang mulia, bahkan kabarnya tersiar kemana-mana dengan cepat. Maka tahun kelahiran Nabi Muhammad disebut Amul Fil, tahun gajah. Kenapa? Sabab tahun waktu gajah hancur. Tahun waktu gajah naon cenah Bu? Hancur. Kenapa belum ada tahun? Kenapa belum disebut tahunnya? Dan belum ada tahun. Mun orang Panawangan, terutama orang negara non teh Nata negara, kolot zaman baheula nanyakeun anakna ka bapana, bapak cek si Udin, mun aya nami Udin eta mah sami we, ari abdi lahir teh iraha, bapana poho deui. Da baheula mah tara kaduk capil, tara aya akte lakir maneh mah pas harita tangkal kalapan ninggang imah. Pokokna mah lahir entah harita. Datang adina CSI hardi. Mama ari abdi lahir iraha, maneh mah lahir teh pas harita gurame aya anu maling hardi. Nah, berarti lahirnya teh tahun gurame dipaling. Kenapa? Dacan aya tahun harita mah.
Makanya kebiasaan orang-orang Saudi, kebiasaan orang-orang Mekah menyebut tahun dan tanggal itu adalah disarandekeun karena sesuatu kejadian anu dahsyat. Ketika maut istri Nabi Muhammad, maut paman Nabi Muhammad Abu Thalib dikatakan amul huzni, tahun kesedih. Teu aya tanggal hari tamat. Itu sekilas tentang Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi maulud. Berbicara tentang pribadinya. Tadi ku dai cilik sudah dikatakan la ala khuluqin azim. Yakin Muhammad itu adalah memiliki akhlak yang sangat mulia, yang sangat agung. Tidak akan pernah habis membicarakan tentang kemuliaan Nabi Muhammad. Mun batur ngabejakeun kemuliaan urang, pan urang mah beak atuh da naon kaalusanna nanya. Komo teu boga kaalusan heug maot kudu dimadah di masjid, pan bingung mustame teh nya. Wahai mustame, ieu mayit sateu acan disolatkeun kadah dimadah heula pasunatanana. Ieu mayit ahli surga lain. Ngajawab lain arti. Ieu mayit ahli ibadah sanes arti. Ya mahid ahli taat lain. Naudzubillah. Kenapa? Wah kealusanana begitu dibicarakan, dicatat dalam sejarah. Naon atuh kealusan urang. Tapi berbicara tentang kebaikan Nabi Muhammad, 1 hari, 2 hari, seminggu, sebulan, 1 tahun, setebal apapun buku yang dipersiapkan untuk mencatat kebaikan Nabi Muhammad tidak akan pernah habis, dipandang dari berbagai macam sudut, dipandang dari berbagai macam sisi, tidak akan pernah habis. Selama hidup Nabi 63 tahun, maka semuanya menjadi nilai kebaikan bagi umat. Mata urang teh kudu uswah hasanah, kuduah teh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Tanu ayeuna krisis teh urang teh kuduah teh lain ka Nabi, lain ka para sahabat. Saha kuduah urang ka pemain sepak bola. Mun pemain sepak bola muka-mukakeun orat nurutan. Kuduah urang teh ka saha? Eta si Lesti Kejora arti. Kadinya kuduah urang teh. Lamun ka artis eta ka artis Korea arti. Buuk di beureman, pipi di bodasan. Kulantaran pipina hideung teu hade di bodasan make bedak, pandi kerok make peso arti. Atuh bohboran getih. Bitis ka mana-mana. Orat ka mana, kuduana urang lain ka Rasul. Kuduana lain ka para sahabat, kuduana lain ka para solihin. Ditanya budak teh, cita-cita ujang hoyong naon lamun geus gede. Da eueuh nu nyebutkeun hayang penerus Imam Syafi'i teh eueuh. Hayang naon bapak ningali anak, lamun anak geus gede sugan hayang jadi saha? Said Qutb eueuh. Hayang penerus Umar bin Khattab eueuh. Hayang teh ditanya teh eta we hayang jadi penerus si Sule arti. Hayang jadi penerus artis. Kenapa? Kuduahna urang melenceng. Matak sanaos sataun sakali, mudah-mudahan kuduah pala putra urang teh adalah suri tauladana nyontok ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu sisi kebaikan ku Rasulullah dilakukan, ku abdi diambil. Rasul dari kecil besar. Rasul matos ditinggal ku orang tua semenjak kecil. Rasulullah 6 bulan menurut satu sejarah ramana tos maot. Berarti Rasul teu papendak jeung bapak. Aya di dieu ibu gaduh putra salakina geus eueuh aya. Eueuh teh eueuh maot atau eueuh ditinggalkeun? Eueuh maot atau ditinggalkeun? Nu eueuh maot aya, nu eueuh ditinggalkeun aya. Pedah naon? Atuh da nyeuna. Teu apaleun batur arti. Apal-apal teh geus aya eusian we arti. Aya deui
putra teh geus ditinggalkeun ku bapakna, geus ditinggalkeun ku ibuna. Rasulullah semenjak kecil sudah ditinggalkan oleh ibunya. Berarti Rasulullah yatim piatu. Bayangkeun Rasul 6 tahun geus teu boga indung, teu boga bapak. Pan urang masuk khawatir, urang ge pan teu tega, teu sanggup. Boga anak leutik keneh, teu boga indung, teu boga bapak. 6 tahun mun teu dewasa jeung teu berpikir keluargana, geus lumpat ka kota jadi anak pang, buuk beureum, ceuli barolong, irung barolong, disebutna anak pang. Pang naon? Pang bututna jeung pang gorengna. Pang bututna, pang pika sebeleunana. Matak mudah-mudahan urang mah pala putra urang terjaga, amin. Komo tadi ku ketua diwartoskeun, ayeuna mah rongrongan ti berbagai macam. Ti berbagai macam, tina TV geus puguh. Tina HP geus puguh. Ayeuna teknologi itu sudah bisa mengantarkan segalanya, bisa berbuat segalanya, bisa melakukan segalanya, bisa mempermudah, justru bisa menjerumuskan. Ibu, bapak kapungkur lamun hoyong ngirim selamat Idul Fitri dianterkeun teh ka kantor pos. Aya, ibu sok ngirim selamat Idul Fitri. Ka kantor pos. Ayeuna aya nu ngirimkeun selamat Idul Fitri ka kantor pos. Ayeuna mah cukup dina SMS naon? Sami-sami arti. Matak SMS teh sami-sami we wungkul. Ayeuna geus teu usum. Baheula mah hayang SMS teh mahal 500, 400. Ayeuna mah ngirim SMS 2 kali gratisna 2.000, tangga dedeluk SMS ayeuna mah. Beuki mudah kan? Baheula lamun seug ayeuna rek mirun seuneu, tuluy rek nyangu make songsong baheula mah nepi ka ditiupan. Jeung ciduh. Hurung henteu seuneuna. Ayeuna mah cukup colokeun nu bogana mah joget asa kitu teh. Zaman ayeuna laras. Mun hayang maksiat baheula mah kudu indit heula ka klub malam. Mun nonton layar tancap lobaan, mah nya lobaan rek ningali film nu teu pararuguh. Ayeuna mah dianterkeun asal boga paket 2 giga nu dibaju nu teu dibaju daratang kana HP sorangan. Leres. Nah jika nu rumasa memeh maca Quran dina HP datang heula nu ti baju ayeuna mah. Memeh maca Quran eta teh. Artinya mun urang tidak punya filter, teu aya proteksi, maka setiap maksiat itu bisa datang dari berbagai macam jalan. Kata Allah, wala tattabi'u khutuwati syaiton. Jangan engkau mengikuti langkah-langkah setan. Khutuwat itu jama, syaiton itu mufrad. Artinya 1 ekor setan ada 1001 langkah untuk menggoda manusia. Tujuanna mah rek ngaji ka dieu teh. Dipengkolkeun ku setan, mun rek ngaji ulah hareup teuing hese kabur arti. Ceuk setan. Lah moal di tukang rek dihareup sok atuh dihareup mah ngan bari ngoprek HP. Moal urang mah moal ngoprek HP bari nyaran dewe kana tembok jadi sireum di sisi bari peureum. Moal urang mah moal ngoprek HP, moal peureum, moal kabur ngan urang mah rek malaweung. Artina wah setan mah loba jalan pikeun ngagoda. Matak mudah-mudahan urang tiasa terhindar tina godaan setan, amin. Amaman wa kudaman wa waroan wa simalan wa yaminan, ti hareup ti tukang ti kanan ti kiri setan ngarongrong urang. Wacana meureunanan ajengan matara maksiat ceuk saha? Wacana meureun ajengan matara pasea jeung pamajikan ceuk saha? Alus sote kadeleuna hareupeun batur. Di imahna mah disiksa ku pamajikanana. Nutu ngejo ngalat saingan teuran, huntu hejo liang tai laleuran arti. Pan pi paseaeun.
Artinya tidak ada manusia yang lolos dari godaan setan. Tidak ada manusia yang lolos dari godaan setan. Makanya pengajian dibangun tiap waktu, tiap minggu. Ia teh pikeun nguatkeun iman. Pikeun nguatkeun iman. Bagaimana perjuangan Rasulullah semenjak kecil. Geus dikuatkeun imanna. Komo budak leutik nu teu boga indung, teu boga bapa, mun teu diperhatikeun ku urang. Mata Rasulullah nyebutkan, saya anak wa kafilal yatim kahataini fil jannah. Aku kata Rasulullah, dengan orang yang mengurus anak yatim, maka seperti jari jajangkung jeung curug di surga. Kenapa? Anak yatim maka 99% kehidupannya itu sangat tergantung kepada orang-orang terdekatnya. Rasulullah dididik ku pamannya Abu Thalib. Diambil Rasulullah. Diambil. Hiji Rasulullah mah dijaga ku Allah, dijaga ku para malaikat, diambil. Bayangkan, 6 tahun tos tegaduh ibu Rama. Mana kebaikan nu diambil tina kisah Rasulullah salah satuna. 6 tahun teh diajar ngangon domba. Aya 6 tahun budak zaman ayeuna geus ideng can. Paling 6 tahun rajin usaha datang ke Jakarta. Ieu menta-menta arti. Rasul mah 6 tahun teh ngangon domba, buburuh ngangon domba, diajarkeun ngangon domba. Makana aya peribahasa para ulama, Mamin nabiyyin illa rajul ghanam. Tidak ada seorang nabi pun kecuali hampir semua nabi itu pernah mengembala domba. Matak orang kafir mah Kristen menyebut teh ka orang muslim teh domba-domba tersesat. Jadi orang teh dianggap domba, tapi da orang keun wae dianggap kumanehna mah lain domba, orang mah teu ngarasa kasinggung. Ibu disebut domba-domba ngarasa kasinggung henteu. Teu. Marana masuk sentimen, tuh menang sana disebut kafir. Pada dina Al-Quran, ya ayyuhal kafirun, banyak kudu diganti arti. Napi kan diperlemes, kumaha ngalemes kena, ulah nyebut kafir, datang jadikan perda. Datang jadi fatwa pengusaha. Datang kepada orang-orang yang punya kebijakan. Ulah nyebut kafir, tapi non muslim. Padahal ai kafir teh cover, kafir menutup dari hidayah. Jadi orang-orang kafir itu orang yang tertutup. Cik lamun nutup kasar atau hante. Lamun ayeuna aya cover buku berarti jilidna tertutup. Lamun non muslimnya leuwih kasar. Ari non teh tidak, ari muslim teh selamat. Berarti orang yang tidak selamat celakanya leuwih biada betul tuh. Ngan kulantaran teu paham, teuing api-api teu paham, embong disebut kafir tapi hayang disebut non muslim. Mun paeh asupna kana non surga, disiksana non stop berarti. Eta hayang diperhalus. Urang disebut domba-domba, karep teuing lain domba urang. Ngan Rasul pernah mengembala domba selama 2 tahun. Napika disebutkan mamin nabiyyin illa ra'yul ghanam, bahwa tidak ada satu nabi kecuali hampir nabi itu adalah pernah mengembala domba, dan mengembala domba adalah amal terbaik. Aya nu ngingu domba di dieu aya. Mulia para sahabat naros ka Kangjeng Rasul. Ya Rasul, ayul kasbi afdal. Naon kasab nu paling afdal? Rasulullah nyebatkeun amalur rajul biyadih. Amal seseorang, amal seorang laki-laki dengan tangannya. Mun rek nganapakahan anak, pamajikan, maka eta materi, rizki jeung hartana ladang kasab leungeuna sora. Adi ngangon domba ku sorangan lain. Tingali ngarit ku sorangan, di paraban ku sorangan, tuluy ngagedean, ngan ngangon domba. Nah ulah jiga salabah teh. Eta nu ulahnana mah. Salabah mah dibere 2 domba, nya eta sapasang, tuluy domba na ngalobaan, geus loba ditagih jakatna,
ku Kangjeng Rasul nepi ka sahabat nu nagina dipangmencitkeun anjing disuguhkeun ka salabah. Nu ulama ngangon domba lohor kaliwat aya nu kitu. Tah nu kitu loba sigana teh nya. Domba nama diangon tapi asar kaliwat. Tah eta nu ulahna nama aing ngangon domba nama karep. Ngurus domba nama seug. Mun di Mekah pangsa eutikna nu boga domba teh 500 ekor. Eta teh pangsa eutikna. Urang dieu aya nu 500 ekor aya. Aya. Aya zakat domba sabaraha? Atuh da teu apa zakatnya hese beunghar tina domba ngarti. Da kudu apa zakatna tuh dah. Lamun teu apa zakatna bising ke loba teuing teu ka zakatan ngarti. Di Mekah mah pangsa eutikna ge 500 ekor domba teh. Tara di paraban ku jukut teuing da ngaletakan batu ge wararegeun di ditu mah ngarti. Pandi urang mah ripuh ari keur usum halodonya. Teu aya jukut mah. Pedah naon hikmah Rasul di orang ngangon domba. Hiji sebab umat Rasul teh hampir persis siga embe siga domba. Lamun domba teu make calana eraeun teu. Aya umat Nabi anu teu make calana. Nu tara nutup orat aya. Berarti nu kitu jelema atau domba. Sing rada tarik atuh. Aya domba nu tara salat aya. Aya teh domba tara salat. Sugan ngabring domba ka masjid. Keta lamun ditingali-tingali umat Nabi di ditu lain di dieu, da di dieu mah pangheulana harti. Aya nu tara salat umat Nabi. Hayu we ngagugulung hakaneun aya. Hayu we usaha ka ditu ka dieu neangan apakah aya. Jiga domba persis ieu mah ngabejakeun nu di ditu teuing nu di dieu mah harti. Hayu we ngagugulung harta benda jiga domba. Geus neangan suuk ka ditu daun jagong, daun sampe, daun naon deui. Lah sagala keding di daharan, datara salat domba mah. Itu persis juga umat Nabi Muhammad. Eta lamun domba hayang laguna nyalurkeun hawa nafsu osok kawin tara. Tara. Oh, hari ini akan diadakan pernikahan domba arti. Tara aya. Mata lamun jalema hayang nyalurkeun nafsuna teu make cara nu halal nu ku Allah parantos ditegaskeun di dalam Al-Qur'an. Allah ngajelaskan tentang pernikahan adalah jadi wasilah pikeun ngahalalkeun jeung memperbolehkan lahirna keturunan, tapi mereka hanya mengambil jalan pintas, maka seperti domba-domba di zaman Rasulullah sallallahu alaihi nauzubillahi min. Itu hikmah Rasulullah kenapa dilahirkan nepi ka ngurus domba. Acan ada domba abi mah bikang wungkul kade ulah kereuneuh arti. Pan aya di ditu mah di Sumedang. Geuning ngomongkeun di Sumedang apan jauh behese neangna arti. Eta mah dombana teh bikang wungkul. Nah, ari geus 3 bulan teh kereuneuh hiji. Ceuk masyarakatna teh boa-boa kudu ngangona ieu. Nu ngangona ge rada boga rumasa. Sabab manehna hayang kiih keur tengah-tengah kiih domba nate atret ka tukang jadi lelempeng. Tapi embung disebut beger karena domba mah embung harti. Masyarakat geus curiga, wah ieu mah kudu bogana da eueuh jaluan geuning hamil. Ceuk nu bogana ulah sok nuduh sembarangan. Mun domba ku dewek pasti anakna jiga dewek. Masyarakat asa ditantang kitu mah geus we dagoan nepi ka ngalahirkeun harti. Napi ka domba makan 6 bulan. Begitu rek 6 bulan geus ibur salalembur domba rek ngalahirkeun bahwa aya jelema nu dicuriga di tarungguan eta domba rek ngalahirkeun jiga di bidan harti. Nu bogana ge rada reng hapranjuk da rumasa. Bisi anakna jiga manehanana. Begitu borosot huluna, hulu domba. Bari manehna teh bari udud semu ditenang-tenang karep tina saung. Alhamdulillah Gusti huluna teh jiga abdi. Masyarakat penasaran, boa sukuna bakal jiga suku jelema, borosot teh suku hareup, suku domba. Alhamdulillah. Moal katuding ari kieu mah. Tapi kan buntutna jeung suku tukang cak borosot arti.
nepi ka di Dadago eta jelema da panasaran ari bolosot teh sukuna suku domba. Buntut lagi buntut naon? Heuh atuh da anak domba arti. Nepi ka manehna ajrag-ajragan alhamdulillah masyarakat kecewa baralik. Begitu rek balik nu boga dombana lumpat balik ti heula ngan digeroan ku anak domba bapak antosan arti. Sorana mah jelema arti. Oh digarebugan eta mah. Moal aya meureun di dieu mah nya. Insyaallah eta Rasulullah dalam perjalanan hidupnya. Nomor kedua, Rasul teh ti usia 8 tahun nepi ka usia 25 tahun berdagang, berbisnis. Aya nu dagang di dieu aya. Nah, dagang nu hebat itu harus dagang seperti Rasul. Rasulullah ditaros. Ayul kasbi afdol ya Rasul. Kasab naon nu paling afdol wahai Rasul? Amalur rajul biadihi. Amal satu laki-laki dengan tangannya. Macul, nanam padi, ngurus domba, nukuleungeun sorangan. Itu paling hebat. Matak ulah disangka nu unggal poe ka sawah teh eta teh lain kasab nu pangmulyana, kasab nu pangmulyana. Napi ka melak pare teh justru barokahna luar biasa. Mun dihitung-hitung melak pare jeung panen tuluy ku hama da eueuh untunganna tuh. Leres. Melak pare beak 2 juta, nah panen mah menang 1,5 juta. Tanaga mah geus teu kaukur. Tapi kenapa? Justru perputaran makan didinya, beas didinya ada keberkahan. Anak bisa galadeh, bahkan anak aya nu jadi polisi, anak aya nu jadi tentara, aya anak nu jadi ajengan, aya anak anu jadi dokter, sukses di paraban ti mana? Tina pare nu unggal poe urang datang ti imah ka sawah, ti sawah ka imah, ti imah ka sawah. Itu amal nu paling hebat cek Rasulullah sallallahu alaihi. Wah cenah nu betah mah meureunanan ka Mekah jadi TKI mah angker. Teu betah ieu laras. Abdi ka Malaysia papanggih apan cenah teu nanyakeun bae da ieu mah bebeja arti. Sing teu nanyakeun oge. Aya santri. Manehna teh hayang kaluar ti pasantren, atuh hayang ka mana? Hayang usaha, hayang ka mana usaha, hayang ka luar negeri. Terus saya ka mana? Ka Malaysia. Usaha ka Malaysia. Suatu saat dilongok ka ditu bari aya perlu ditelepon. Kadinya disuguhan da ngarasa ka tamu jeung ka guruna meureunana. Tuluy ditanya betah teu di dieu? Abdi mah teu betah. Hayang naon atuh ayeuna? Hayang balik kajeun ngurus domba ngarit sapoe sakolbak. Nah geuning pan loba duit di dieu mah ti isuk nepi ka peuting, ti peuting nepi ka isuk aya dina leungeun jeung dina suku dunungan teu bisa kukumaha. Atuh kari balik pan paspor ditahan. Nep ka ceurik rek ditinggalkeun hayang balik mun geus balik ka Indonesia cadu moal ka Malaysia deui. Begitu pasporna beak langsung balik ditanya ayeuna di imana ngurus domba jadi bos domba. Hayang ka luar negeri teu hayang urang mah ka luar negeri deui. Siga ngeunah sote dina foto di-upload dina Facebook katingali ku babaturanana padahal jerona mah teu ngeunah ieu eta teh. Aya deui budak hayang ka Saudi digawe di hotel. Wah nepi ka babaturana oge kabitaeun atuh naon sababna jas tuluy di calana dipoto di hotel lantai 13 lain jurig 13 suster ngesod lain kan naon lantai 13 mah terkenal pisannya lantai 13 jurig suster ngesod lamun di Amerika mah lain suster ngesod Dracula atau aya deui di Amerika mah zombie terang zombie henteu zombie jurig zombie apa zombie sote lamun berkerumun lamun saurang mah lain zombie jomblo ngaranna arti jomblo aja teh disamperkeun ka Saudi ka ditu da urang mah umroh ka ditu na ge manehna mah keur usaha
teu hayang balik deui ka Saudi. Pan di Saudi teh deket ka Mekah teu hayang. Naon sababna? Capek luar biasa. Pan duit loba sote pedah dikumpulkeun teu apal nu hajat, teu apal nu kapapatenan, teu apal sambunganeun, balik ti ditu beak angger herte. Leres. Sarua jeung di lemur abdi. Artinya Rasulullah mengatakan, ayul kasbi abdol, amalur rajul biadi, nu paling enak mamacul ku sorangan, ngurus sawah ku sorangan, nu paling bertahan waktu kamari pandemi Covid saha nu paling bertahan? Tukang tani. Tukang tani mah teu apaleun rugi gede. Tukang bos mah rugi miliaran, rugi triliunan, hancur kabeh produk-produk anu besar-besaran. Tukang tani mah paling ge rugi ge cai teu ngocor. Itu berkah luar biasa. Nomor kedua cek Rasulullah, wa kullu bai'in mabrurin, jual beli anu mabrur, amalan shadiqon wa yakinan shadiqon wa amalan makbula wa tijaratan lan taburo. Gusti jadikeun jual beli abdi mah ulah rugi sabab jual belina mabrur, alus sesuai dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi. Rasul pernah jadi tukang dagang? Pernah. Tidak 8 tahun nepi ka 25 tahun. Matak ulah ngalengis lah menjadi tukang dagang. Aya nu sok di pasar di Panawangan aya. Kedah bunga. Aya nu kukang dagang mah enak keneh dibeli daripada dibere. Leres. Enak keneh dibeli daripada dinaon? Dibere. Lamun diberena leutik, diberena gede mah enak. Enak dibeli. Kenapa? Ada nilai kepuasan luar biasa. Rasul dagang teh nyandak ti sudagar kaya. Salah satunya Siti Khadijah. Siti Khadijah teh miliarder, mun aya nama jutawan, randa beunghar. Aya randa beunghar di dieu. Ulah hibur-hibur eta mah harti. Randa beunghar. Siti Khadijah napika penjualan Siti Khadijah naik 100 kali lipat ketika didagangkan ku Kangjeng Rasul. Ketika Rasulullah dagang ka Sam, dagang ka Yaman, dagang ka Taif, ka berbagai daerah nu aya di sekitar Jazirah Arabia, maka Rasulullah waktu dagang sudah mendapat gelar. Apa gelarnya? Al-Amin, orang terpercaya. Karena nggak bohong Rasul. Munti dituna 20 real, ya dibejakeun 20 real, sok rek merebati sabaraha. Ti ditu ka dia jauh. Sok urang jujur gitu tara. Sabaraha ieu calana 500.000. Lah atuh ieu mah calana nu kieu mah 300.000. Wah, can meunang. Kuku meulina mah 50.000 arti. Wah, tina teh gede teuing. Pedah naon geuning digede-gede batina. Udah geus kebiasaan di urang mah sok nalawar ngagejret pisan arti. Menang teu silih tawar, menang diatur ku aturan fikih. Aya khiyar majlis, aya khiyar syarat, aya khiyar aib. Kenapa nawar-nawar? Pan aya dina aturan fikihna khiyar majlis adu tawar. Sok adu tawar. Rasulullah mah geus teu adu tawar deui. Kenapa? Dibejakeun. Urang makan sok sarung alus mujuhna enakeun. Bawa we ka imah dibeuli ternyata teu meujeuhna logor arti. Sarung teh logor pan di urang mah nya. Ta eta Rasulullah Al-Amin, orang terpercaya. Napika Rasulullah naik derajatnya setelah berdagang. Kekayaan Siti Khadijah, cek Siti Khadijah kop modalna kanggo anjeun Muhammad. Begitu naik deui kop batina kanggo anjeun. Begitu naik deui kop modal jeung batina kanggo anjeun. Begitu naik deui sok sepuasna anjeun nyandak harta kaula. Mun ayeuna mah jadi ambasador. Mun ayeuna mah jadi tim naon iklanna
Rasulullah bebas nyanda harta jeung balanjaan Siti Khadijah. Dan pada akhirnya bukan hanya harta, dagangan, batik, keuntungan aku berikan kepadamu, hatiku pun aku berikan kepadamu wahai Muhammad. Sehingga Siti Khadijah nu ngalamar ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak nu paling penting at-tajirus suduq al-amin yusaru yaumal qiyamah ma'syuhada'i wassolihin. Para pedagang yang jujur, para pedagang yang benar, maka para pedagang itu akan dikumpulkan beserta syuhada jeung solihin. Amin ya robbal. Nyai jenis sama beda-beda. Aya pedagang teh pedagang eueuh gawe. Naon pedagang eueuh? Pedagang bubur eta mah eueuh gawe nu kitu mah. Nasi sudah menjadi bubur terus we dijualan teh. Gawe nu kitu. Aya pedagang teh pedagang nekad. Pedagang nekad mah pedagang gas LPG nu 3 kilo geuning melon. Dina motor, di kanan genep, di kiri genep, di tukang genep, motorna teh didesain geuning. Ternyata mawa gas, lamun keur dina motor teh bari gogorokan, keur mudun gogorokan, gas. Atuh nyungsep berarti. Nekad nu kitu mah. Komo jalan kieu bari gogorokan jas mah nyungsep. Tapi aya nu hebat mah pedagang setia. Naon pedagang setia mah? Pedagang baso nu aya di Panawangan. Tingali, nu di Panawangan abdi mun meser baso ditanya sabaraha mang jendil baso beak. Abdi sadinten CF 500 jendil baso. Tapi 2 jendil baso mah tara dijual dibawa kanggo bojona engke wengi arti. Eta mah pedagang naon? Setia tara dijual jendil nu manehna namanya. Apapun profesi seorang pedagang, apapun jenisnya yang penting Satu kisah menarik di zaman Rasulullah, Abdurrahman bin Auf. Napika ada yayasan Abdurrahman bin Auf tapi digeledah ku pemerintah nyebutna teh cenah terafiliasi dengan teroris. Wallahu alam. Nu penting mah nu puguhna mah loba duitna. Padahal kemana-mana memberikan bantuan. Abdurrahman bin Auf teh jalma kaya raya di Mekah. Dikenalna teh Abu Abdillah. Ketika hijrah Rasulullah di Mekah ke Madinah, semua hartanya dipakai biaya hijrah. Bayangkan semua hartanya dipakai biaya hijrah. Napika di Mekah mah aya yayasan Abdurrahman bin Auf, di Madinah yayasan Abdurrahman bin Auf, sekolah Abdurrahman bin Auf. Kenapa? Saking kayanya. Semua hartanya dipakai untuk agama. Hari urang lamun keur agama nu gede nu leutik. Nu gede nu leutik. Sarua di mana-mananya. Disangkana teh rukun sedekah eta teh arti. Padahal mah lain rukun lain. Abdurrahman bin Auf mah ternyata dipakai agama untuk beribadah. Sumping ka Madinah disebut nate kelompok muhajirin, di Madinah kelompok ansor. Dipertemukan ku Kangjeng Nabi Muhammad sareng As'ad. Seorang sahabat yang kaya raya dipertemukan. Begitu ansor datang, begitu muhajirin datang, ansor menyambut. Hebatnya orang-orang ansor nepi ka Abdurrahman bin Auf. Wahai Abdurrahman bin Auf, mun hoyong harta di kami aya harta kami duakeun. Mun anjeun hoyong modal di kami boga modal kami duakeun jeung anjeun. Lamun anjeun hoyong istri kami aya 2 ku kami diceraikeun, hiji dibikeun ka anjeun hiji. Itu hebatna orang-orang ansor. Urang mah ulah nepi ka pamajikan dibikeun mah. Nah, begitu Abdurrahman bin Auf dipertemukan jeung As'ad, ketika dibere Abdurrahman bin Auf teu narima kitu-kitu wae. Lamun urang dibere teu boga jasa, osok nanya heula kanu mere osok tara. Ke ieu teh mere teh ladang naon? Ieu teh mere teh pedah naon? Ah urang mah tarima we. Abdurrahman bin Auf nolak semua pemberian As'ad. Kenapa? Dullani ala suq, cukup kami mah tuduhkeun pasar di mana. Abdurrahman bin Auf cukup tuduhkeun kami pasar di mana.
Dituduhkan ku As'ad pasar di anu, maka Abdurrahman bin Auf menuju ke pasar, mulai dari dia kuli, mulai dia bekerja sampai punya modal, lalu dia berusaha, lalu dia dagang kembali. Maka beberapa tahun kemudian karena basic usahana Abdurrahman bin Auf hebat, maka setelah bermukim di Madinah dia menjadi sudagar kaya. Mata konsep dagang ti Abdurrahman bin Auf aya 5. Hiji cek Abdurrahman bin Auf, dullani ala suk, tuduhkeun kami pasar, mun rek nyeun produk nu kira-kira laku di pasar, nu kira-kira laku ulah nu usuman, usum batur melak porang melak, ai waktu ngajual eueuh aya nu kitu, ke ieu ngajual porang ka mana, saha nu rek meulina arti. Jadi tingali heula pasarna. Batur usum melak suweg, apa suweg? Batur usum melak jahe, melak begitu panen murah. Atuh da apal pasarna. Mun erek barang jieun tingali heula naonna? Pasarna. Di Panawangan teh pipayuna teh baso, jualan baso. Ulah jualan salian tinu teu payu di pasar Panawangan. Di pasar Panawangan nu payu teh baju koko, nyeun baju koko da islami, loba ajengan, loba ustad, loba santri. Ulah ngajualan baju merecet anu karituna ngaleupet atuh moal payu. Eta teh berarti teu apal pasar. Jadi kudu apal lah pasar. Ka mana aya ngajualna? Pan urang masuk bingung, barang numpuk ari ngajual hese. Itu adalah pembisnis handal. Dullani ala suq, tinggalihlah pasarna. Abdurrahman bin Auf tidak mau menerima pemberian. Kami mah cukup tuduhkeun ka anak pasar. Maka orang-orang pembisnis itu mudah dan bisa membaca noh nu laku di dieu teh naon ieu. Ulah dagang es keur usum hujannya moal payu atuh. Dagang es usum naon? Hujan. Nomor kedua, mabi tudainan. Abdurrahman bin Auf mah moal ngajual kami make modal menang nganjuk. Ai urang mah kapan memeh dagang teh geus but-bet ka ditu kana kur sagala rupanya. Aya nu kana kur aya. Naon kur teh nya? Kur bu manuknya meureun kur arti eta. Ya mah can-can acan geus but-bet ka ditu, dagang teu berhasil, dagang teu batian, hutang numpuk, dagang tinggal hutang, tani tinggal daki, sabab memehnana teh geus hayang ngahutang. Aya nu kitu di aya. Eta mah teu nuturkeun Abdurrahman bin Auf. Nomor katilu cek Abdurrahman bin Auf adalah la astari ma'iban. Kaula mah moal ngajual barang anu cacat. Pandi urang mah angeun hasem dijujual. Eta mah sakalieu nu kitu mah. Peda naon aya rumah makan 2-3 kali sate tutup, da teu ngeunah ceuk soranganna oge atuh. Artinya kualitas itu perlu dipertahankan. Kualitas itu perlu dipertahankan. Kenapa? Mun meuli teh ulah kapaksa. Abdi mun mawa jemaah umroh. Nu keur dipertahankeun teh kualitas. Naon sababna? Da engke ge nu bakal ngobrol teh batur ke mulut teh tah tidinya ngeunahna. Ulah ieu mah bayar VVIP ari diteundeun di mispalah 3 kilo arti. Sakalieun nu kitu mah. Mun nu geus umroh mah apaleun. Ai hargana meuni melambung, ari rasana harga mah luar biasa, tapi rasana biasa-biasa. Ari keur awal mah kiloan teh dina baso 10 kilo daging, 2 kilo tarigu. Nah hari geus payu 10 kilo tarigu, 2 kilo daging. Geussan teh nu kitu mah. Nyalahkeun we ka batur. Aya kencit jeung aya naon beurit, unggul lain beurit, eta dagingna nu dikurangan. Tidak mempertahankan produk, tidak mempertahankan kualitas.
mun aya nu kadaluarsa piceun, anu kadaluarsa piceun, kadaluarsa piceun, jual anu alus. Udah masalah pondok, salak pondok, salak pondok, salak pondok, salak pondok, salak pondok, salak anu biasa katuangan Desi Ratnasari dicebor nage kumadu saminggu sakali, bari jeung Jumat ge saminggu sakali, amis peut. Di asaan teh hasum. Payu deui moal. Moal nu kitu mah. Sakalieun. Cek Abdurrahman bin Auf mabitu la astari. Moal ngajual kaula, moal meuli kaula kana barang anu aib anu cacat. Pan urang malahun barang cacat teh ditumpuk pangluhurna. Engke nu alus dipang handapna. Pas nu meuli komplain bebeja ka batur hasem. Hasem. Tak tingali servis orang-orang hebat mah kalau ada kekurangan, Anda beritahu kami. Kalau ada kelebihan, Anda beritahu orang lain. Berani memberikan saran dan kritik, teh berani. Tudah orang mah dagang seblak, embung dikritiknya hancur atau ngerti. Oh cenanya kurang anu, cek konsumen nana teh. Begitu kurang anu, lah maneh mah beli teh hayu we cenah cacawad ngerti. Lain cacawad, memberikan saran supaya jual beli teh memberikan kualitas anu baik. Nomor kaopat, ani la uridu an arbaha kasiron. Kami moal berharap hayang bati anu loba, saeutik tapi loba. Ulah satu produk batina geus gede. Saeutik ya pokoknya mah. Cukup dagang beas mah batina 500 perak tapi sapoe kajual 5 ton. Ulah ieu mah bati geus 25.000 sakalian. Cukup dagang cilok bati ukur 2 perak tapi kajual 2 kontainer. Jadi batur ge milih, komo aing ngaran pembeli malih hey, beda 100 perak oke di jugjugnya. Beda 50 perak ge di jugjug, maka pertahankeun saeutik. Lamun geus jadi pelanggan tetap ulah dicekok nepi ka batur ngarasa karugian. Itulah prinsip Abdurrahman bin Auf ketika berdagang. Nu paling prinsipna adalah jujur. Berdagang itu jujur. Ia adalah konsep Rasulullah Shallallahu Alaihi Wallahu yubarik. Allah bakal ngaberkahan dina sagala nuku urang dilakukan. Ketika keberkahan itu datang tina dagang urang, tina hasil urang, sanajan dagang cilok, sanajan dagang baso, sanajan dagang cireng, sanajan dagang cibay, sanajan dagang perkara nu teu sapira, tapi tingali anakna jadi dokter. Tingali anakna masuk perguruan tinggi. Tingali anakna bisa dipasantrenkeun sagenep-genep. Tingali anakna bisa sakola 177. Tingali anakna mujur. Kenapa? Wallahu yubarik. Allah nu memberikan keberkahan nu ngalir karena tubuh anak-anakna. Sebab ladang dagang anu mabrur, ladang dagang anu lantaburo, ladang dagang anu make konsep Rasulullah Sallallahu Alaihi. Ieu nuku urang perlu diambil selain daripada kisah-kisah Rasul anu tos tiasa kadangu jeung biasa ku urang kakuping. Rasul adalah seorang entrepreneurship. Rasul adalah seorang pedagang yang handal. Rasul adalah seorang pembisnis yang handal. Sehingga Rasulullah nyebatkan at-tajirus suduq al-amin yuhsaruna yaumal qiyamah ma'as syuhada'i was sholihin. Bahwa para pedagang apapun kalau jujur insya Allah dikumpulkan beserta syuhada jeung sholihin. Amin ya robbal. Mudah-mudahan urang tiasa ngamalkeun amin. Ti abdi masa kitu we panginten silaturahimna. Hapunten kahilapan kaalfaanana. Mudah-mudahan tawakuf tiasa ngahapunten sadayana ibu bapak anu tos katawis tunduh. Mudah-mudahan lelahna janten lillah, tunduhna janten nilai ibadah,
tunduhna jantan pules kulem tapi ulah mata kaberangan subuh arti insya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.